kacaritakeun di hiji palemburan nu ngaranna Lembur Salak Rongsok, Kacamatan Budi Rongsok, aya salaki pamajikan anu lieur kabelit hutang Bang Emok. Yeuh, kieu caritana teh. Geranean gawe atuh hirup dengan kieu we jeung kieu iraha beungharna atuh. Geus atuh neng ti kamari ngan gawe we jeung gawe. Geus waktuna mah menang. Waktu nama geuning da pagawean ge mun teu diteangan mah menang. Tuh tingali beas geus beak, listrik di sada wae, si esih nagihan wae, lieur kuring mah ngabandungan ge. Sarua wae atuh neng age lieur eueuh ye mikiran yang top up. Top up we jeung top up ari pamajikan teh di paraban. Paraban teh rek dipaningkeun huut. Lieur ngomong jeung maneh mah. Deh. Saha itu? Assalamualaikum Bang Emok. Neng, itu anu nagihan hutang. Sok atuh heula ladenan. Hese ieu aa mah keluar. Si Aa mah. Si Neng, hayu atuh Neng kalebet heula. Beas Bu, geura repot-repot. Langsung wae nya Bu. Kumaha ieu Bu, tas jatuh tempo deui wae. Teu acan aya Neng acisna. Si Ibu mah teu acan aya wae atuh. Kumaha aya atuh Neng boga salakina keur main HP jeung ngabiangkeun sangu. Mana Bu salakina? Tuh. Oh nu eta kasep oge horengnya. Oh, sok wae atuh nya Bu, kade isukan abdi ka dieu deui. Oh, muhun atuh Bu. Nuhun. Nuhun Bu. Tuh tingali meuni paberit kitu hutang teh betang geudeuk sireh deui mah. Aing mah boga pamajikan teh amok-amok wae. Assalamualaikum. Bu. Oh Ibu. Neng, aya nu nagih hutang tuh. Neng. Rodok tanya boga pamajikan teh. Kumaha Neng? Beuki kasep wae geuning abung salaki batur. Punten, ieu abdi teh nu bade nagih ka si Ibu. Oh, muhun Neng, mangga kalebet heula atuh. Oh, muhun Pak. Oh, si Neng anu sok nagih hutang teh. Muhun Pak, ieu atos itu tempo deui wae. Kumaha nya Neng? Can aya acisna euy. Tawa rebut wae kitu. Bunganya kasep teuing ari salaki batur. Kumaha pami kieu wae Pak? Kumaha Neng? Kadi heula tuh Pak. Kumaha mun jadi kabogoh Neng wae? Duh, kumahanya aa tetes gaduh pamajikan. Masalahna Bios wae atuh asalkan mah pamajikan anak teu apaleun. anjay disebut aa euy. Mana tuh Neng? Hayu. Mana nyuhunkeun mah anak. Oh, mangga. Atas Neng. Hatur nuhun nya Neng bade euy heula tong hilap. Siap Neng. Hayu diantar ku A.